Assalamualaikum Ica. Waalaikumsalam. Kunaon nih, Sa? Kiwari teh zamannya virus-virusnya. Iya, jadi urang teh kudu ngajaga kebersihan. Selain ngajaga kebersihan, urang ge kudu ngajaga kesehatan. Terus memam kadaharan nu bergizi. Nah, terus juga jangan lupa olahraganya. Nah, yang terakhir nih, iya teh paling penting. Jangan lupa istirahat yang cukupnya. Mulai dinten iya, urang kudu hidup sehat sareng bersihnya. Iya, enjing sapedaan keliling yuk. Hayu.